dina sastra dina kaulinan kan aya dua aya anu kana olahraga alat aya nu gerakan tetap lestarikan insyaallah moal leungit Sunda teh moal yakin abang mah sabab kiwari geuningan barudak teh anu makna kalintang agung pisan harapanana salintang eta bah salintang tika ulinan ya Sunda Perceka naon deui garapanana teh nya kan di Sunda teh aya sastra itu tikal bakal ngawitanana mah Sunda Perceka teh dina sastra nginten pupuk maca saja diantara ngadongeng aksara bah aksara Sunda nya bah aksara Sunda cenah ge apal nya coba produk urang lain produk abah produk urang sararea di Bandung Barat teh seueur balad teh abah lain unggul sadesa sakat kabupaten bahkan tingkat lintas provinsi di aya komunitas anak asuh di Purwakarta. Abah tadi menikah taji pisan pamungkas ya tadi naon sur abah teh tradisi kudu ajeut. Iya. Jadi pengigilan zaman kan modernisasi. Kurang mah bisa megung karena ieu zaman. Janten modernisasi kudu ahli. Modernisasi ahli lain saukur bisa. Kudu ahli mah eta kudu bisa nyen YouTube maraneh eta udah apa? Tradisi tetap ajeg pinuji. Janten modernisasi ahli tradisi ajeg pinuji. Alhamdulillah hatur nuhun abah karena segala rupina sakitu pangitan wawancara mugia Sunda Perceka Nanjung. Insyaallah ngantos rantang